Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Hideuk nu kelas 8 baris diajar sisindiran anu kamari parantos didugikeun ngeunaan sisindiran paparikan ayeuna diteraskeun kana sisindiran rarakitan. Pedaran rarakitan ampir sarua jeung paparikan. Boh sorana, boh ciri-cirina. Ngan bedana teh dina rarakitan mah aya kecap anu dibalikan deui sagemblengna jadi sarakit-sarakit atawa sapasang-sapasang. Contona kudu getol neuk teu kuku ngarah pinter lamun dangdan. Kudu getol maca buku ngarah cerah masa depan. Kecap kudu getol dina jajaran kahiji dibalikan deui dina jajaran katilu. Kitu deui. Kecap ngarah pinter dina jajaran kadua dibalikan deui dina jajaran kaopat. Jadi aya kecap anu sarakit-sarakit atawa sapasang-sapasang nyaeta kecap kudu getol jeung kecap ngarah pinter. Lamun ku urang ditengetan breh bae katingali rarakitan teh diwangun ku opat jajar. Dina sajajarna diwangun ku 8 engang. Geura urang perelekeun nya. Kudu getol neuk teu kuku. Ku hiji du dua ge tilu tol opat neuk teuk 5 genep kuku 7 8. Ngarah 2 pinter 4 lamun genep dangdan 8. Aya 8 engang. Kudu 2 engang. Getol 2 deui ditambah jadi 4. Maca 2 engang janten genep. Buku 2 engang sadayana janten 8 engang. Ngarah hiji jeung 2 jadi aya 2 engang. Cerah 2 engang janten 4. Masa 4 masa 2 janten genep engang. Depan jadi aya 8 engang. Sadayana unggal jajarna berarti diwangun ku 8 engang. Dina papasikan rarakitan dumasar kana eusi. Anu kahiji aya silih asih. Nu disebut silih asih teh sisindiran nu eusina ngagambarkeun karesep atawa kanyaah ka papada jalma. Nu kadua piwuruk. Sisindiran anu eusina mapatahan nitah bener atawa nyaram lampah salah. Nu terakhir katilu sesebred. Heureuy, banyol atawa gogonjakan nyaeta sisindiran anu eusina pikaseurieun atawa matak kapi asem. Kapi asem teh matak pikaeraeun maksudna mah. Tos dibahas ngeunaan sisindiran rarakitan. Ayeuna teraskeun kana sisindiran wawangsalan. Wawangsalan mah najan asup kana sisindiran boga wangun anu beda mun dibandingkeun jeung paparikan atawa rarakitan. Wawangsalan ukur diwangun ku 2 jajar. Jajaran kahiji mangrupakeun cangkang,
jajaran kadua mangrupa eusi. Saliwat mah antara cangkang jeung eusi kawas nu teu aya patalina. Kakara karasa nyambung lamun geus kapanggih wangsalna atawa eusina. Nyaeta hiji kecap anu dibalibirkeun atawa ditarucingkeun dina cangkang sarta sabagian atawa sakabeh eta kecap murwakanti jeung salah sahiji kecap sabagian atawa kabeh nu aya dina eusi. Geura titenan contona. Antene piring nu panjang sing gareto ka sakola. Wangsalna parabola. Antene piring nu badag ieu mangrupa cangkang. Kira-kira naon nu disebutna antene anu wangunna jiga piring badag? Geus pasti disebutna teh parabola. Kecap parabola dibalibirkeun dina kecap sakola. Dina jajaran kadua jadi kecap sakola murwakanti jeung parabola. Nah, ciri-ciri wawangsalan. Anu kahiji nu A. Sapada diwangun ku dua jajar atawa padalisan. Bagian B. Jajaran kahiji mangrupa cangkang sedengkeun jajaran kadua mangrupa eusi. Saterasna, jumlah engang dina unggal jajar umumna 8 engang. Aya wangsal anu nyambungkeun cangkang jeung eusi. Di dieu ayeuna aya conto-conto wawangsalan. Mesin ketik make layar, dialajar ameh pinter. Wangsalna komputer. Abdi teh kapiring leutik kaisinan ku gamparan. Wangsalna pisin. Lomari jerona tiis. Unggal dinten mikasono. Wangsalna kulkas. Pada ranti ibu ngeunaan sisindiran rarakitan jeung wawangsalan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Cag dugikeun ka dieu pada ranti ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.